edan Pak ayeuna rek skincarean edan. Disamper ku artis edan. Alah, disamper artis edan. Sampai beliau euy. Aduh, disamper si beliau. Sampai beliau ya mah. Luar biasa. Kemana apa ya? Ayo jalan-jalannya ya lah. Ngulinkeun awaknya. Ngulinkeun awak. Kopian heula itu. Periksa ganteng kembali ya. Jeung ibu negara ngiring ala tingali jura Papa? Aduh, mantap. Berangkat up. Kudu nurut ka pemerintah ulah hilap ngangge maskernya up. Nya tuh. Aduh, di masker wajib pakai masker dina mobil ge nya wayahna aya na ada kumaha deui. Urang terapkeun protokol kesehatan dari pemerintah. Pamirsa sadayana nuju on the way ayeuna ka klinik kecantikan. Bisi ayeuna hoyong terang cakil perawatanna di mana. Sombong amat. Nah, ayeuna ieu cakil sakalian perawatan. Rek diplogeun lah sakalian me ararapel aing karunya bilih penasaran nya. Mun penasaran ka bawa poe da kumaha ketegan tayangan meureunnya. Baca. Tapi karena tuturkeun wae cakil bade ka mana ayeuna. Soalna cakil di ditu erek bade perawatan, bade konsultasi oge. Nah, mungkin ka pamirsa sadayana juga anu hoyong konsultasi bade perawatan bingung bade ka mana sok we tuturkeun cakil mugia cocok engke di ditu sami sareng cakilnya tuh cakil ge kasep atuh tiada tara teh ulah bengke. Dede ikut sekarang disamper sama pendekar patah hati. Alhamdulillah pamirsa ayeuna tos dugi di Kiwi Klinik Tasiknya. Simkuring bade konsultasi sekaligus perawatan kulit. Taba dicek kulitnya soalnya konsultasi sareng cek kulitnya pakai skin analyzer teh gratis di Kiwi Tasik mah. Yuk tuturkeun simkuring. Mangga. Simkuring ayeuna mau langsung ke ruang konsultasi mau dicek kulit wajah tah gitu. Gratis Jadi konsultasi kulitnya gratis di sini mah pakai skin analyzer langsung. Alatnya oke canggih, luar biasa pokoknya mah. Yuk Bade konsultasi heula pamirsa. Mangga. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Salam. Silakan masuk. Iya. Mangga, kalau Bapak dia gimana Saya jadi mau konsultasi. Mau konsultasi soal masalah kulit saya, pengen tahu. Jadi mungkin bisa dibantu. Mangga dicek dulu ya ayah. Kondisi kulit wajahnya dicek dulu wajahnya lebet kan mesin skin analisis daguna nempel mangga lebet ayeuna bade di fotokopi abi bade di fotokopi ya kumaha. Aduh, bismillahirrahmanirrahim. Malenan ieu teh lebet daguna nempel merem dulu tahan
Pisan deui atuh bari paleng Gusti. Saya mah murah senyum atuh da. Jadi bari ketawa atuh da teu kunaon. Sama kayak deui ah. Wihan deui. Soalna barusan mah da nembe kena jadi kedah seuri mesin teh bisi dikukumaha kami ya. Mangga lebet dagunya nempel ya. Tahan dulu. Bareng dulu, tahan. Kedap. Atas, gas. Nah, dianalisis dulu ya hasilnya. Alhamdulillah parantos di fotokopi tadi tejanten soalna abina seuri ulah seuri cenah di dieu mah kudu baeud. Aduh. Nih, dianalisis dulu nanti dilihat bagaimana kondisi wajah anaknya dilihat. Jadi kondisi kulitnya bisa dilihat dari sini ya. Ya, tuh gratis cek konsultasi cek kondisi kulitnya gratis di sini mah. Gak perlu bayar-bayarnya teh gratis ya. Jadi nanti kalau setiap bulan misalkan A-nya ke sininya perawatan ya nanti kelihatan di sini hasilnya dari kunjungan pertama seperti ini wajahnya misalkan ya, nanti kunjungan kedua nanti ada perubahan jadi kelihatan gitu, jadi nggak terabaikan lah istilah nama gitu, jadi jauh terus. Jadi perubahannya ada progresnya kelihatan. Nah, ya hasilnya. Ya hasilnya. Kan berem. Ini teh kayak yang noda-noda hitamnya nah, cinta noda hitam. Iya, noda hitam. Jadi kekeringan sareng kelembabana teu benten tebih. Nah, jadi kombinasi sifatna kulit anak produksi akneuna itu begitu tinggi ya. Sok aya jerawat hiji dua tara? Insyaallah aya jerawat hiji dua mah. Ke bulan pangintennya begadang nya biasa tidak mau. Sipajarkeun perawatan tiap hari eta jerawatan teh mah. Sombong amat. Geuning. Abi masuk ditapelkeun we jerawat cenah aja gitu. Ini berarti untuk kondisi kulitnya kombinasi ya, jadi kombinasi terus kusam gitunya seureuyeuna komedona oge ketika tawis di palih dieu dilihat ke palih dieu mangga nepuguhna mah. Nah, ieu komedo na kusam cenah pemirsa. Hitam juga mau muncul ya, pada di sini mah enggak kelihatan ya. Itu di mesin mah kelihatan tuh kayak gitu. Aing nu puguhna mah kusam mah loba pikiran biar cicilan loba sedih. Itu pangintennya ayeuna kita bersihkeun heula wajah anaknya, namanya tadi facial, poe bari di facial detox, nanti di facialnya sama teteh terapis ya. Kami anak tara keluar wae mah tuh urang sakotan di laser atuh. Aing di laser. Di laser beureun sarong hak beureun di laser. Wah, tapi aman ya teh, aman ya. Namanya laser IPL. Jadi itu mah buat kekuatan cahaya, jadi mah ngarusak kulit. Kayak biasana mah kan laser biasa mah sok ngarusak kulit lah. Ieu mah itu jadi malah beugi apa? Jadi beugi kinclong nanti wajah anak gitu. Kinclong. Biasana mun main laser sok aya gambaran laba-laba gitu nih. Apnya. Ieu mah tapi bagus untuk kesehatan kulit ya. Jadi saya mau di laser ke? Nanti sekarang didetox dulu biar gak kusam, terus jadi racun-racun tina wajahna oge jadi keluar gitu nya. Jadi emang dari racun-racun tina bangsa misalkan mamet, tina apa debu, terus dari apa asap rokok bisa kayak gitu. Ini komedona nu puguh mah bari dikeluarkeun heula nya, nanti dibersihin dulu baru nanti di laser gitu mah. Di detox heula ayeuna. Di detox ieu kakara komedo geus di laser komomun komodo meureun jadi bom atom meureunnya. Tapi tekuna naon. Kita coba dulu aja saya mau di detox sama di laser. Mangga aku sekarang penasaran? Cus. Ayo cus kaluhur. Asana mangga ke atas. Simkuring ayeuna bade ka ruang perawatan tah. Penasaran mungkin. Cakil dikumahakeun wae di ditu. Ayo we ngiring atuh. Jadi di sini mah tadi untuk konsultasi wajah teh gratis tanpa dipungut biaya, pakai mesin canggih skin analyzer. Tuh tadi Cakil kelihatan komedona banyak pisan. Aduh, sedih dah kumaha atuh, debu-debu kemiskinan masih menempel ternyata.
Ayo orang keluar. Di pasian sendal pemirsa. Pasian sendal teh. Adeknya. Kurang bawa balik mal bebeja. Lumayan jang wudu. Halo, assalamualaikum, saudara. Pokoknya untuk terapisnya profesional, jadi jangan takut, jangan khawatir. Kalau di klinik Tasik mah terapisnya profesional, jadi udah ahli di bidangnya seperti itu. Ya, kumaha teh? Nah, sekarang saya mau perawatan atau ditemenin sama teteh siapa namanya? Nadia. Teh Nadia. Jadi sekarang saya mau diapain? Mau di cleansing, bersihkan wajahnya dulu. Nanti kan facialnya facial detox ya. Jadi mau dibersihkan wajahnya dari debu-debu kemiskinan. Ya aduh, tekuat hayang glowing in the sky. Tanya apa? Itu berarti Ya. Di sini ah. karak wawo geus dititah sare. Soak. Oh my god. Soak. Wah, apek dikumahakeun Maaf ya. Kuremkeun ke. dikuremkeun ya. Deg-degan ya. Aduh. Nyaman pemirsa, soalnya di sini udaranya sejuk. Jadi aduh jadi tunduk gitunya. Luar biasa. Di kepala. Nah, gitu. Sekarang tahap pakai toner dulu ya kan. Bersihin dulu sama toner. Acak-acak nih. Aduh, pindah ruangan. Ayo. Mau di detox dulu ya. Panas dulu. Juga erek dioperasi, tinggal segala aya alat. Wah, canggih bener paingan artis kasep kieu meureun kahirupan mah mewahnya. Cesarnya. Cesar. Aduh, cak. Ratu. Kalau aya naon teh sapedah. Berarti selama ini aku kotor. Paingan tungkol wae nya. Berat we mun kuku kotor. Jadi pemirsa nu bade ngaluarkeun racun kotoran di detok ya teh ya. Iya, Nah ini namanya detok.
detox, jadi ngeluarin racun dan kotoran make up atau skincare. bekas make up, skincare yang lama. Nah, gitu. Aing anjir. Perjuangan hayang kasep dan nepi ka cerik-cerik euy. Aduh. Neng, kasep demi neng teduh tanpa perjuangan anak. Luar biasa tur nuhun kiwi klinik Tasiknya. Aduh, mantap. Akhirnya orang tuh bisa nulungannya aduh. Habis di mana sih? Buka lah. Deui keneh teh? Bukan. Oh, HF. bukan. Hah? HF. HF. Namanya HF. Orang di mana kira dingnya aya belum di jalan. Oh. Paragi touring. Buat membunuh bakteri kalau ada jerawat gitu teh. Gimana fungsinya buat apa teh? Ya, membunuh bakteri di dalam jaringan kulit. Nah, seperti ada jerawat kan pakai ini. Pokoknya mah ka pamirsa sadayana ka Kiwi Klinik we ulah meuli barang nu kieu mahal moal ka beuli geus we ka dieu murah ieu atuh. Nyaap. Nya tuh. Maaf disetum. Banget. Mengencangkan Oh, wajah. mengencangkan Biar wajah. nggak- Disetum pamirsa disetum ya aduh. Serum kan mana? Ya, serum. Aduh, pareurih pamirsa berarti tapi ngeunaheun. Nah, nama geus nanya hasilnya. Dah yang kasep teh teu kudu duit. Nya. Jeung kudu bisa nahan ka nyeri ternyata yang kasep teh. Ya benar. Perjuangan anak. Dingin. Tiis pamirsa, aduh tadi nu haneut aya nu tiis. Alah, ngeunaheun. Rugi pokokna mun teu ka Kiwi Klinik geus murah. Alatna cara ranggi. Enakeun oge tuh. Kana diantos pisannya. Alamatna tadi mana teh? Di Singaparna Badak Paeh. Di Jalan Singaparna, Raya Timur. Jalan Raya Timur deket pom bensin Badak Paehnya teh. Ya. Nah, ini krim massage-nya. Rek dipijitnya wajahnya biar apa teh? Biar relax. Biar rileks. Naheun. Banyak makanan. Dikuak-kuak dia. Itu diciwitan. Si tetehna gemes kabi. Jadi diciwitannya teh. Setuju we. Ngeunaheun tapi asli. Aduh, enakeun dipencetan lagi. Leuweuhan enakeun dipencetan di tukang cukur up. Mantap aslina. Tukang cukur langganan teh nu di pengkolan geuning. Coba di itu mabuk beaknya. Dia Bu, mah awet bu. awet. Tapi enakeun aslina pijitanana. Mengalahkan pejuta istri teh. Insyaallah.
Si carekan. Kumaha teh mah dikecualikeun ka istrina mah. Kita masan heula ieu teh. Nya teh. Bade di masker di tamasan heula teh. Mantap aduh. Seger. Siap pasti hayangeun ya. Hayang atuh urang. Murah-murah. Murah mah tuh bisa dijangkau. Jangkau. Bisa Spesial mulai mulai dari Rp50.000. Seri. Maskerna masker coklat. Bisa dirajia ku polisi kan kedah make masker ini. Lain masker ieu nya apa? Oh iya tuh. Beda deui. Maskerna coklat digembrong si reumah teh ya. Oh. Aya seri. A few moments later. Jadi pemirsa sekarang mau di laser harus dipakein jelly dulu. Jadi biar wajahnya juga kenyal seperti jelly karena di balik cowok yang tampan terdapat mantan-mantan yang menyesal. Mungkin. Meureun kata. Buat ting boga kabogoh nu anyar leuwih geul kasepnya. Nya tuh. Duh. Erek nyelam. Apa nah make up? Aja. Ngahaja. Makan urang. Aing rek dikumahakeun aduh. Jadi areuwas. Sebenarnya ya. Ah, sarua jem kamari. Kosong enggak boleh. Oh. Alhamdulillah. Selamatnya. Selamat alhamdulillah. Aduh, aing mah ente nyeri ngan reuas gitu ta. Reuas teh ku teu biasa gitu ta. Gening hayang kasep teh luar biasa perjuangan ananya, tapi da enakeun pisan nyaman pokona mah anu hoyong kasep atawa geulis mah geus we. Teu kudu ka mana-mana caket Tasik dan sekitarna mah ka Kiwi Klinik Tasik nya di Jalan Raya Timur. Iya. Jalan Raya Timur caket pom bensin Badak Paeh. Kade Badak Paeh ulan hirup. Ya. Aduh, mantap. Sudah di laser, tadi sudah di laser. Sudah sah menjadi Star Wars karena di laser tadi. Kumaha komentaran maaf, aduh. Aduh, mantap Mantap. Kasep. Kasep. Glowing ya. Glowing. Curiga bakalnya nung ya. Oh, hell no! Kali gitu. Amit, ari ngomong ku mau jadi doa teh. Nah hate mah diaminkeun apa ya. Antu wasa kok kecapna we si kadengeun kuno di imah. Iya. Sudah dihanap di mah. Dihanap. Aya da ngilu. Ya hayang we ngilunya. Iya. Sieun, terpercaya teh. Aduh, mantap. Karena terima kasih Kak Kiwi Klinik Tasiknya. Nah, jadi facial mulai dari Rp50.000. Jadi mulai dari Rp50.000 facialnya, dan tentunya bisa langsung datang buat konsultasi karena konsultasi mah gratis. Tadi saya juga konsultasi gratisnya apnya. Iya. Dan untuk misalkan teh kalau mau ini harus ini dulu gak daftar Reservasi ya. reservasi dulu. WA aja. Oh jadi Ada nomor WA-nya nanti dicantumin aja. oke, nanti yang mau datang ke Kiwi Klinik Tasik mah bisa reservasi dulu, nanti nomornya saya kasih Biar ya. nggak nunggu lama, biar nggak ngantri gitu. Tah gitu. Jadi kudu daftar heula euy naon ge kudu antri kudu kumaha nya jadi istilah nama Teu sabombrong. tersabong-brong. Jadi kudu daftar heula di jauh-jauh hari karena ke Kiwi Klinik mah payu pisan euy. Soalnya the best luar biasa. Mantap lah.
saya gitu tinggali atuh kasep atuh kumaha tuh adek kieu Ariel ge lewat saya teh si kasep teh nun pokona mah tah pamiarsa kitu alhamdulillah hatur nuhun Kiwi Klinik Tasik anu tos tantuna tadi masihan kesempatan abi tadi tos di facial detox sareng laser IVL whitening luar biasa glowing ceria kumaha glowing in the sky pokoknya mah jadilah nyandung wah iya mah pokoknya mah nu hoyong geulis nu hoyong kasep sumping wae ka Kiwi Klinik Tasik di Jalan Raya Timur caket pom bensin Badak Pae. Spesial mulai dari Rp50.000, konsultasi gratis pokok namanya. Tong hilap ya konsultasi teh gratis. Sok we konsultasi heula pami cocok. Sok facial di dia ngan Rp50.000 mah atuh moal leuweungan. Bener teu? Bener. Pokok nama diantos pisan di Kiwi Klinik Tasik Malaya. Pokoknya nama alamat sareng nomor handphone saya cantumkan di bio nanti ya, di deskripsi saya cantumkan. Pokoknya nama hatur nuhun ka Kiwi Klinik Tasik, mudah-mudahan sing sarukses sadayana, sing makin maju, sing beunghar ka totoloyo pokoknya. Hatur nuhun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.